Mengpeng boga endog tina MBG ejeng boga aci tina paket ya. Yap ayeuna mah urang jieun kadaharan ajang eusi toples hiji-hijieun atuh lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Ieu nya baraya endog tina MBG teh aya 2 siki. Buhan kamari tina paket tahunan teh aya aci. Jadi ayeuna mah urang jieun telur gabus anu henteu loba tambahan deui modal. Jeung deui nyeuna oge henteu kudu make mixer-mixeran. Pokona mah barang jieun sat-set we ieu mah nya baraya. Mimitina teh nya ieu meupeskeun heula endog. Pokona mah barang jieuna ieu teh sesuai ayana endog we dan endogna aya 2 siki. Jadi we tariguna gerek disesuaikeun jeung endogna. Bumbu teu kudu ribet-ribet, ieu teh make penyedap rasa we jeung uyah. Anu kararituna mah sesuai selera nya baraya. Terus we ieu teh make mentega 2 sendok. Da mentega oge meunang tina paket. Jadi emah teu riweuh-riweuh deui meuli bahan-bahanna nya baraya. Tuluy we urang kocokeun heula ieu teh sakedeung mah. Dari ngocokeun mentega henteu dicairkeun mah moal matak lembut nya baraya. Jadi ieu teh supaya we nya. Geus kitu ayeuna rek ngasupkeun ieu acina. Bisi aya nu teu apal aci teh naon atuh tepung tapioka nya baraya. Ieu teh kusabab endogna 2 siki jadi make tepung acina teh sekitar 25 sendok makan. Eta teh takaran pasnya jadi enak engkenana teh. Geus we geus kitu makari galo-galo. Tenang nya baraya, ieu emang ngagalo-galo make leungeun teh da geus kukumah atuh. Da lamun ngagalo-galona make sendok mah hararese. Tah digalo-galo nepikeun ka kalis kieu nya baraya terus cobaan heula. Lamun we misalkeun masih keneh pecah kari tambahan mentegana we saeutik deui. Ari ieu mah emak geus pas takaranana teh. Tuluy ari geus digulung-gulung kieu mah langsung we teuneun dina minyak anu tiis. Pokona masina pinuh heula ulah kana minyak panaskeun nya baraya bisi ngabletuk engkenana teh. Ieu mah barang jieun teh da alhamdulillah tuh da sok aya nu mantuan wae. Jadi moal mata kesel da deui nyieunna teu loba. Saukur 25 sendok mah sekitaran 250 gram atawa saparapat kitu lamun di kilo mah nya. Tah ieu teh geus loba nya baraya entong pinuh-pinuh teuing da engke teh bakal ngabeukahan. Yap ayeuna mah urang kana komporkeun heula. Urang cobaan goreng da cik alus moal da soalna emak oge ieu teh perdana ngajaran nyieun telur gabus teh. Telur gabus kitu. Tuluy deui ieu teh cenah make seuneuna teh ulah nu badag-badag teuing. Cukup make seuneu anu sedeng we. Tuluy tungguan sina nepikeun ka ngararapung. Nah ngapung geuninganannya sina nepikeun ka nararaek sorangan we ta modelkeun kieu ulah waka digalo-galo. Soalna pan lamun digalo-galo memeh bekah kieu teh engkena bakal bareulah. Ieu ge emang ngagalona meueusan we da bisi bareulah soalna acan kokoh pisan. Engke lamun sakirana geus karasaringan pas dikoleh-koleh kieunana teh jeung geus katingali kacoklat-coklatan kari we jahit. Tuluy nya baraya engke lamun erek ngagoreng deui anu kadua kalina kade pareuman heula seuneuna. Pokona mah minyakna ulah anu panasnya pas ngasupkeun rek ngagoreng teh. Pokona lamun rek ngagoreng nu kadua nu katiluna mah kudu minyakna tiis deui atawa minimal haneut we nya. Ieu jahitan anu pertama nya baraya urang ditesterkeun heula ka si Sujanang we seperti biasa. Da emang ge geus ditutungguan ti tadi belaan panas keneh ge ieu maksa keukeuh hayang nyokot geus puguh ge panas tuh tingali tungtungna mah ge gerejegan we siga kitu. Astagfirullahaladzim ai Sujanang. Kumaha ce teh rasana Sujanang? Enak cenah mamah nepikeun ka ngangkat jempol tingali budak oge. Tuh ieu teh ku emak ge ngajaran dipotongkeun menikot nyakrek. Pokona mah ieu teh rangu tapi henteu teuas baraya meujeunna enak we siganana teh. Adonan anu tadi teh ukur jadi sakeleureun kieu henteu pinuh sakeler oge da kelerna ieu mah badag baraya.